Sok Aa, calik di dia. Ayo nama orang langsung bernyanyi saja. Punya pacar dua-duanya nyolok panon nyolok hati sikat. Temennya tuh nyoloknya coy. Panjata dan hati paling dalam. Aduh, iya teh pakai perasaan. Aduh. Teh mana teh kan ngomong kecil lagi. Si Euis mau bakal benang ku orang euy. Ya ku urang tuh cuy. Puan mah. Den si Euis Den. Aduh si Euis. Euis. Ih, nam ari akal. Antosan abi bade kararompok Euis. Ganjan jadi awewe teh. Gitu patut. Euis. Cicing. Euis. Aduh. Aa. Naon kulan? Terus di mana, Aa? Terus di ditu. Ngiring lah abi di tukangnya. Aduh, punten itu rusuh, punten nya. Aduh, punten ti payun. Kunaon, Den? Capek kunaon? Budak si Euis. Kana motor atuh. Kang. Terus we dugi ka dieu, Kang. Terus we dugi ka dieu soalna Bapak Euis mah galak. Pokoknya atuh, nya. Hatur nuhun. Injetan kan itu saya kasih bukan pak. Oh ya. Si Akang datang sama gitunya. Aya leutik tapi urang bisa ngarisikoan jeung atuh pengeluaran jeung pemasukan da insyaallah kali itu mah. Tah eta mah sakali deui bapaknya aya nu malaman mah loba gitu itu opah gitunya. Ditarima nu eta mah nu itu we tarima mah pan loba. Si imamna santai we ibu. Kayak ku abi diresikoan. Ma bapak we ah. Iya mah. Abi bade pindah bade ka masjid. Enak terus ka mana? Ka masjid. Bade ka masjid lah Pak bade. Sok atuh. Hati di jalan ya. Sok pamit. Tarima abi nikah Kanyi Euis binti Sapei kalawan emas kawin emas 2 gram dibayar kontan. Sah. Euis, Euis. Ali. Si Euis. Euis. Tanya. Ali situ. Urang kolinya. Iya, Ais. Sok jalan foto nu tadi nu alus. Kela. Tah eta. Itu buru. Ari kela. Sok mana belah ditu. Punten ngawagal, Iya, foto tinggal. Astagfirullahaladzim. Tapi dah terpercaya.
Hei. Asik. Bener, ternyata baru tadi bisa bener, bisa itu. Aku udah percaya. Emang orang ajengan, tapi ajengan kita jelema. Astagfirullahaladzim. Ais, kopi. Ais, koplok Ais. Kak dia teh koplok. Hararese. Koplok teh. Hararese. Kadesia. Sok kadekeun. Dah dieu ke dinya. Sia di mana? Tapi beja ka salaki. Cing. Nyaho apal saking si Deden Ada lain sekali 2 kali nyarikan Eis tuh gara-gara cemburu. terus yang mana kumaha ayeuna Salahkan Eis. Sok buru. Tong nungan isuk pageto ku aing ayeuna keneh serahkeun. Talak tilu sia. Ayo sia anterkeun ku aing. Aduh, kudu dilempetkeun heula rek dikancingkeun teh. Senang meureun kuring teh aya nu ngurus. Ari Eis mah asa angger wae, malah ngabegangan. Sigana kabaya beureum saheab anu dipakena harita bakal meujeuhna keneh. Matak ngahaja make kemeja ieu, lain sangkan Eis kahudang raga katineng, tapi supaya hatena leah ngahampura sagala kasalahan kuring. Keputusan persidangan hari ini, pasangan Eis dan Supena dinyatakan bercerai. Astagfirullahaladzim. Geningan ngimpi tadi teh menang aya si Eis sagala. Saha si Eis? Meureun pangeran itu ngingetan ka kuring supaya teu hirup sorangan wae. Bener pepatah kolot baheula ulah sare sareupna. Tapi mesing ieu ngimpi urang cok tikmahna we dina masalah rumah tangga mah ulah timuruan kudu saling percaya cilaka.